Nu asalna ayang-ayangan untungna beranak pinak geus beranak pinak mah ditinggalkeun we teu tanggung jawab jiga saha teh asa-asa apal kitu. Naon teh anu beranak pinak teh iya geuningan tangkal waluh pan tangkal waluh mah geuningan sok ayang-ayangan ka mana-mana. Tah ayeuna mah daripada ngayang ka mana-mana ku aku si daun waluh teh rek diunder. Kalian Eprione masih keneh inget teu aku pernah nyieun konten hayang pais peda jeung daun waluh. Tah ayeuna ku aku arek dilaksanakeun meumpeng aya daun waluhna bisi ngelai. Kalian Eprione aya nu pernah ngadahar pais peda jeung daun waluh teu? Aku ge baheula we keur leutik bohana indung sok nyieun. Sapanjang Rabi mancan pernah ngadahar deui ka karak ayeuna arek nyieun sugan sarua rasana jeung meunang nyieun indung. Pasti we ketah beda rasana baheula mah indung maisna ku lebu dina hau ayeuna mah aku arek dina kompor da teu boga hauna. Oh iya Eprione, halo Eprione, assalamualaikum kumaha calalager syukur lamun calalager mah komo jeung diparangan loba dunya mah amin. Ah di dieu teh aku teh geus mulai ngarasanan daun waluhna aku teh disebetan berewek we disebetan. Pantangkal waluh mah loba bulu-bulu halusan lamun teu disebetan heula bisi engke nyara rocog pas dikumbahna. Beres disebetan mah tuluy we ku aku teh dipotongan, beres dipotongan mah tuluy we dikumbahna ge digalai diuprak diaprik pokona mah taraga dalamna dikaluarkeun. Saenggeus lusuh mah geus we diangkat. Ayeuna mah tuluy we aku teh arek nyiksikan bawang beureum jeung bawang bodas ku aku teh arek ditumiskeun heula ieu si daun waluh teh baheula indung mah tara ditumiskeun meunang umah teh sok langsung tapi aku mah ieu arek ditumiskeun heula. Ieu teh sabenerna mah nyiksikan bawang teh make jurus si buta dari gua hantu. Saberes nyiksikan bawang nama tuluy we ditumiskeun si bawangna jeung daun waluhna teh entong lila teuing tibang leumpeuh we ambeh babari hungkul engke dibungkusna. Tong poho dibere penyedap rasa angkatkeun we geus leumpeuh mah tah sabari nungguan tiis ieu aku arek ngaleumpeuh heula daun waluhna tiis daun cauna beres dileumpeuh tah ayeuna mah urang bungkuskeun tapi jujur aku mah teu bisa bungkus mah Eprione. Tuh tingali Eprione pedana ge kuat nih ka sabaskom walaupun hiji ari di baskoman mah jadi sabaskom we. Tah di dieu teh ku aku teh dipecinan jeung diminyakan deui soalna lamun dipais mah rasana teh sok jadi laleungit malah jadi sok tiis we kos bancet. Bisa ya mungkusna. Hap. Lalu ditangkap. Hap. Bisa kieu mungkusna. Di dieu oge aku teh boga cue Eprione cue jangilus cenah mah ngeunah dipais coba aku arek ngajaran kabeneran deui tadi teh aku teh tas kuneur suraung jadi geus we ku aku teh rek dipaiskeun ieu si cue jangilus teh kudu nama ieu teh make sereh ngan wegah ngalah serehna ieu samarana ku aku ditumis heula nya Eprione biasa samarana mah samara pais. Oh iya Eprione ieu ngareview paisna engke paret 2 nya bisi panjang teuing videona engke kaluman.